aya nama temuga babaturan. Jasinya yang lagi kabur. Gara-gara pas saya di sakina si Ono. Jika nama gara-gara si Ono ya tatarek gawe. Jukuri si Ono rada-rada badung. Soalnya kemarin mintaan duit ka budak kasih medun. Jika nama jeung meuli kopi sih eta. Teangkeun ku si Ono karena on eta di imahna. Iya kopi nang meuli, duit nang menta di Simidun. Tuh bener si Ono keur ngopi sorangan bae. Isuk ngopi, sore ngopi, putih ngopi, siang ngopi bae Ono heh. Seirasi dek gawena. Ndak naon sia ka dieu. Ono, sosok malakan duitnya ka budak. Aing mah lain malak, tapi menta. Sarua be Ono. Engke sia lamun kitu bae, mun malak bae kun dilaporkeun sia. Dilapor kudu ka saha apa? Atuh kun dilaporkeun lah ka ieu ka Pak Dedi Mulyadi. Engke sia dibawa ka barak militer. Teu sieun aing mah. Bener sia teh sieun. Emangna aing budak sekolah anu Badung. Pan sia ge Badung meureun sok mintaan duit ka budak. Aing mah teu sieun. Pak Dedi ya, si Ono sok mintaan duit ka budak. Mana? Pada di barak. Dia sedar kok sieun. Embung lah dibawa ke barak mah. Makana sia ulah sok mintaan duit bae ka budak, mending gawe. Aing mah lain teu hayang gawe opa. Tapi tidak ada lowongan bae. Sia bener hayang gawe Ono, aing boga ieu lowongan. Di mana opa? Di ieu di barbershop. Naon barbershop opa? Sia teu nyaho kana barbershop no. Teu nyaho aing mah. Atuh barbershop mah tukang cukur no. Oh, tukang cukur. Endeg lah aing. Emang sia bisa nyukur Ono? Nyukur mah babari opa. Dibotakan bae ku aing. Munya nyukur dibotakan doang Ono. Aing bisa nage ngabotakan doang. Geus lah sama ulah gawe ka mana mending kere nyokot pacul ka kebon. Mlak-mlak sampe ka lamun geus panen duit ajak aing nya. Gak hayang aing.